Tepangkan nami abdi Bayu Mukti. KLS XTKRO 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Tipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina kesempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwa salam mugi tetep dilimpah kajunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, sahabatna oge ka urang sadaya salaku umat anu insyaallah taat kana ajaran nana. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya kusim kuring dipihormat nyuhunkeun waktosna kanggo abdi bade ngajelaskeun tentang mobil listrik. Mobil listrik nyaeta kendaraan anu sapinuhna digerakkeun ku motor make listrik dina baterena. Baterena tiasa dieusi deui. Mobil listrik praktis munggaran diasikeun dina listrik. Mobil ieu disohor pisan dina abad ka-18 sareng abad ka-20. Ngembangkeun sareng inovasi malah didulungkeun internal, dituturkeun ku produksi massal kendaraan bensin langkung mirah nyebabkeun penurunan dina penggunaan mobil listrik. Jadi mobil listrik teh ramah lingkungan sabab henteu ngahasilkeun emisi anu tiasa ngaruhkeun polusi. Ieu sababna mobil listrik boga mekanisme laju anu prosesna ngagunakeun daya listrik anu cara eta moal ngahasilkeun emisi CO2 sapertos mobil konvensional. Sakitu we anu tiasa simkuring dugikeun bili aya kecap anu teu matak nyenengkeun manah hadirin nyuhunkeun dihapunten ka anu kasuhun. Teu aya anu langkung indah ti batas doa sareng teu aya awal salianti akhir. Kumargi kitu simkuring mungkas salam ka sadayana nu kersa ngadangukeun simkuring. Mugia aya manpaatna. Hatur nuhun ka perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana.